anu jadi ustadzah cobaan nyandung coba ustadzah tah marah tah tentu mun marah sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogo engka karek dicandung bae marah dikira make ilmu na buada. Ya Rasulullah salamun alaik. Ustaz, ya. Saya agamanya Katolik. Terus saya datang ke sini mau masuk Islam. Oh, mau masuk Islam? Iya. Tunggu dulu ya sebentar ya. Saya mau ke dapur dulu nih. Keladep. Tah, eta murtad tanya lata. Ridho jelema nu neuk Islam ridho nyana kana kakafiran si eta. Sulah, ulah dingkekeun deui. Saya ke sini mau masuk Islam. Ustaz, duduk. Ya, ikutin syahadat ya. Langsung. Kecuali yang ngising jasa. Daripada ngaborok-bok di dinya, yang ngising heula geus. Ngising heula. Mau kemana Pak Ustaz? Mau berak dulu nih. Saya habis makan sambal kebanyakan. Tunggu dulu sebentar. Berak. Beneran ngising apa beneran? Porocot. Beres gegeran kadinya deui. Tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan nu lain murtad cenah. Masya Allah dingkekeun. Lam yulakkinil Islam talibahu minhu atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam. Nah, murtadnyana sebab ngantepnyana ridho berarti karena agama selain Islam murtad. Allah. Awistamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan. Ceknya nanti kieu, sabar heula nya, sabar heula. Geus sagedeung we sabar. Sakira-kira sajam we ke, tungguan heula. Geus murtad. Murah ulah dingke-engke. Ulah dingke-engke langsung bae. Urang lamun nyaritakeun geus itu hidayah mahal. Nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun kunyana, sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren, hebat jasa. Kemudian nyana datanglah ka guru kula deuk asup Islam di Jawa. Kemudian cak guru kula sekarang aja udah langsung syahadat. Sekarang cak eta bos Gudang Garam, saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya, sama keluarga saya, dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam. Disoting lah mencara Quran. Gampang itu mah. Cek guru teh, gampang udah sekarang aja syahadat. Itu mah nanti kita bikin lagi acara. Enggak lah, nanti aja saminggu doang, saminggu. Datang Senin acara dek poe Minggu, Pak. Memeh Minggu. Nah eta kan ngaranna hidayah mahal jasa, hidayah mahal, masya Allah. Tapi dulur-dulurnya terus Islam, dulur-dulur nama terus Islam. Ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imam enggeus, syahadat sorangan enggeus. Wallahu alam tamangke kumaha di akhirat bah. Ya Allah ya Rabbi, mendak eta lady day di Mesir. Nyana boga itu kabogoh itu orang Arab. Nah ieu nyana langsung asup Islam di Mesir, asup Islam balik ke Inggris eta dibunuh. Cara pembunuhannya seperti gitu. Aya nyana mata data nak masuk Islam biasa syahadat. Mendaknya jadi ratu, nya sugih, nya gelis, akhir hayatna nyana maca 2 kalimat syahadat. Itu batur mah kapal boga, perusahaan boga, nya jadi ratu di akhirat ka surga Aisyah. Susah aya di sia, dagang rugi aya di sia, gering aya di sia. Aju salat carang. Ngan tapi tetep urang mah alhamdulillah iman ka Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dari orang mah sering ngaji sok haju sadarna gede jasa ka sadar. Lah, sediat beureun ku Allah. Pamajikan marah ge pamajikan marah. Kak, emang ieu atuh kumaha aya dapur teu ngebul. Lah, geus Allah ngatur beureun. Lain masalah Allah ngatur Kak. Atuh usaha sih usaha. Atuh usaha aja kakak geus kala kebebeakan.
geus bandingan ku Allah bae berak teh jadi wali temen tah. Dia orang sadar tuh babajikan lagi ngerenyeng bae sampai 2 pe 3 pe ka ditu atuh sadar ieu. Ya jelas geus da atuh Kak, ya kakak dicarekan kuku lagi cek kitu-kitu kene bae. Sarua kakak kula menyarekan kakak sarua jeung rekanan gunung. Tuh hartian. Geus lah. Atuh nu penting mah atuh urang dalalahar bae. Kongkorong jualin aya kene. Bae kongkorong atuh geulang. Kak, meureun urang rumah tangga jeung kakak salah hitung-hitungannya. Kunaon ieu mah? Kan urang baheula sok dihitung abeh mulus rahayu. Ieu urang mah kurang mulus rahayu ieu. Ai awak masalah leger. Jadi ieu bae batur geus boga mobil, boga motor, rumah sepeda kan. Ulah sok ngomong kos gitu, geus aya takdir ti Gusti Allah. Neng kawin jeung kakak geus aya tulisanna di Lauhul Mahfuz. Boga anak urang 15 geus aya tulisanna. Aju orang susah geus aya tulis. Lah, kakak mah bisa ngan takdir melulu takdir. Dia teh kumaha deui? Heueuh nya kanya. Geus tah ngeunaheun tah kos kitu. Ngeunaheun lah tuh sapiran ungguan paeh doangnya urang sugan bae isuk para raeh kanya. Siapa sok aju kitu tuh. Aing ngaji mah ngeunaheun, babalik ka Allah deui, ka Allah deui. Lamun teu ngaji geus. Masyaallah. Kos ustazah dicandung ku salakina. Marah panjana, ustazah ongkoh marah ongkoh, pan itu bagus eta. Pan ari ustazah mah kuda ke bareng geus nasib bae, geus aya tulisanna manan kiki di Lauhul Mahfuz. Meureun aing teu kudu hese-hese asup ka sorga ku sabab candung geus cukup meureunana. Geus kakak bedana geus kawin deui. Cicing we pan meureunnya si ustadna teh eta. Kang ngomong atuh geus kawin deui emang. Ai bebeja geus marah. Itu bebeja tuh kan ngarana geus kanyawan sebab aib amajikan mah leuwih hebat tibatan intel menelusuri nanya mah eta seukeut irungna seukeut asa irungna intel teh sabaraha intel mah bin eleh bin masyaallah Kak ieu mah ngomong bae geus kawin teh can geus kakak hampura we lain masalah hampura kukula di hampura Kak. Cek ulah bajak tanggung hiji dua mah tilu abah Kak. Nu bener tah tuh, mantep tah. Ieu mah ustazah ge tetep marah we. Teh inget ka nasib eta ustazah. Cobaan abek. Anu jadi ustazah cobaan nyandung coba ustazah tah marah tah teu. Mun marah, sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogong. Engka karek dicandung bage marah, dikira make ilmu na buada. Eta kos kitu teh. Aju sok malikeun nyana. Hei. Ulah sok aju kos kitu guruna can nyandung. Mun guru geus nyandung, los. Tungtung nama ka aing we kabeh. Teu beres. Nah, ieu istamhala minhu talqinau. Kan qala law aya jelma hayang asup Islam diengkekeun tunggu sajam murtad. Atawa ngupurkeun jelema Islam. Jelema Islam dikupurkeun. Ya, tah jelema kufur, kafir tah jelema. Geus, balik ka nyana. Ulah sok ngupur-ngupurkeun jelema nu maca 2 kalimat syahadat. Adapun kadeuleu nyana rada kurang-kurang ucapan misalna nu kaluar di naon kitu ngegerokeun bae gerokeun nasehatan 2 mata ulah sok dikupur-kupur malikna ka nyana masyaallah karim sing ada atawa kieu Zaid ka dieu ai sia kadeuleuna ku aing hirup sakadaek sia ieu sia ku ari kerja di DPR Bang aing nyaho jasa sia kamari ieu mawa awewe emang aing teh nyaho emang sia nyaho aing rakyat tapi nelegeun sia awewe ku sia dibawa pan sia teh dewan aju korupsi aya di sia malah aing nyaho pan sia mengkonsumsi obat dah sia nyahoanan aing nyaho jasa sebab anu ngajualna bebeja ka aing nyata bener tah emang sia teu Islam sia kos lain Islam bae sia
sia Islam kan sia Islam dah lain teu aing mah tah geus murtad ngajawabna teu aing mah tuh kan sia lain Islam lah sia Islam kan kos gitu amat mawaan awewe nya mabok korupsi terus eta mah kabair ji sia Islam teh lain si kurang teh kan kitu tah eta bentuk nasehat maksudna negor sia Islam teh lain sih lain nih mah cak DPR teh misalnya murtad dari teh nggak jawab lain berarti menyatakan ikrar bahwa dirinya lain Islam na'udzubillah min zalik wa min zalik Masya Allah loba jasa mang now ulah sok adu kotok bae atuh geus teu lain zaman kuari mah lamun endek ge lamun endek cross lain adu kotok mah zaman kamari ieu tah mah zaman jaipongan eta mah kos kitu mah tah mah zaman ngadu koprok tah mah kos kitu mah rolet di lembur ngadu kotok diteruskeun keneh bae kuari mah geus lain zamanna geus lain zaman ngadu kotok kuari mah zamanna zaman internet zamanna kuari mah zaman motocross zaman sirkuit ulah ngadu kotok bae ke di akhirat mamang ke ku kotok diadukeun kuari kotok diadukeun ku mamang emangnya teu nyerieun kitu silih pacok nyerieun engke di akhirat cak anjing nabi ge di akhirat di poe kiamat engke mamang diteangan ku kotok diadukeun mamang dah tesieun saeutik-eutik acang aing kope kiamat murtad Jawa teh sok ngomong ka situ kan kiamat tayang ieu tesieun ieu mah kiamat la akhaful kiamat teh aing mah tesieun kope kiamat ke ongke bae dongeng doang teh mah kiai kiamat ya can orang anu balik ti ditu eta murtad geus kitu teh aing mah tesieun kope kiamat teh murtad sebab eta mah intina teu percaya tapi beda jeung wali ngomong ulah aing geus tesieun ka poe kiamat sebabnya geus deukeut jasa jeung Allah geus bahasa kos kitu teh bahasa fana jang dirina eueuh masalah sebab ngabahasana ge kamari anal haq ulah Allah anal haq Allah ya sebabnya geus kahiji jasa sanajan cek syariat mah tangkap bisa dibunuh tetapi jang dirina henteu murtad teu sieun bae kiamat atuh ja emang kunaon kitu teu sieun ja jeung kangjeng nabi sok kapanggih bae unggal peuting jeung Gusti Allah sok kapanggih bae malah geus kabayang poe kiamat indahna di akhirat henteu teh sieun saeutik-eutik aya can ka poe kiamat henteunan kitu ngaranna teu murtad tah wali mah mun disedek kurang teu sieun ka kiamat teu saeutik-eutik neraka dipake ka sieun aya ka sorga teh hayang neraka tembung ayo maksudna ku aing mah hayang jeung Allah tah isi hatena kan kos kitu geus mun nyaritakeun teu sieun ka kiamat teu sieun ka neraka eta mah tah kos kitu henteu naon wali mah beda jeung tukang ngadu kotok mantep tadi contohna ge tukang ngadu kotok atau man gaple ti jam 6 isuk-isuk datang ka zuhur datang ka asar mending mun menang eleh main gaple teh judi mah nu elehun menang tanyakeun ka nu eleh aing beak motor hiji tanyakeun ka nu menang motorna mana judi mah nu menang duitna nu eleh nu sit paling sit aya sit mah aya si boga duit seberit 100.000 nang di mana tuh menang ti sit di main aya teh materi dahar ku jelema teh hasil main teu ceulik datang kadaekeun salat deui urang kumaha bensin motor leumpangna kumaha bensin lamun bensinna murni motor bagus jasa mobil hebat jasa lamun di usian pertama wah hebat jasa komo lamun mobil di usian bensol hiber nguda garuda ujianana tapi lamun urang di usian 2 tak merebet usian kurang minyak tanah jadi kacikupa datang ka teureut jago
dorong goreng salah bensin sakjana tadi bensin bisa minyak tanah wah motor ge acak-acak awak kurang sarua esian coba ge hasil ti pamarentah awak kurang daekeun moal hudang peuting tek celik sanajan daekeun hudang peuting beurangna kakaleyengan beurang kakaleyengan peuting tas tahajud beurang kakaleyengan cak pamajikan ka emang kunaon itu bangun kakaleyengan mabok tahajud aing keur peuting puyangnya saya beurangna puyangnya eta bengsina cok kiai mah peuting tahajud peuting maca Quran beurangna aja biasa bae tuh si anu peutingna tahajud maca Quran wirid beurangna biasa bae bensina rapi bensin teu merebet urang menang ti pamarentah merebet kajen ku kumaha ye kiai cenah ulah sok kitu ki di dieu loba jasa pamarentah juga aja aing mah teu ngajakan pamarentah ngaji pamarentah kena ulah ngaji ka dieu mah antep kena sakalian jadi di neraka maksudna itu parah amat pemerintah duit pajak mah Kanjeng Nabi geus nganyatakeun wang parah-parahna siksa di akhirat jelema nu ngadahar pajak ieu mah sakadar nyaho bae bejakeun ka Jokowi mah asal nyaho bae jeung moal dirobah ieu moal asal nyaho bahwa duit eta teh haram geus semet nyaho bae lamun henteu dibere nyaho-nyaho acan kan kabaya ieu mah asal nyaho bae pajak teh haram geus titik aya kiai pajak halal aya usul fikih ke main coba pangnyatakeun ke lain mah kerja ditakeun murtad bolon we ke aya usimna atuh aya usim dan ada dia kos nyogok pan geuring geus bejakeun usul fikih teh nyogok teh aya nu halal tah mantep cenah kos kumaha teh halal tah halal sebagian kan sogok menyogok ar-rasyi wal murtasyi finnar urang mawa motor kemudian di jalan teh aya polisi urang disetop polisi kemudian ditanya STNK aya motor rapi ngan SIM teu mawa tangkap ku polisi ketika orang nyogok supaya ulah ditangkap ar-rasyi wal murtasyi finnar eta nu mere jeung nu narima polisi jeung nu naik motorna jadi kerak neraka. Ye, emang kumaha gitu. Mentak polisi mah jadi sampah masyarakat ge ujungna. Coba eta haram. Kumaha mun kieu? Urang dek buru-buru ka Cisoka lantaran dulur urang muriang kritis, urang dibel, siap urang naik motor der. Bae beneran di Cikupaya polisi trit. Aya bae jeung ieu. Ana SIM ada STNK aya motor aya kapentil-pentil aya kabeh helm make tapi tetap ditangkep bae mah kunyana dikata sennya nyalanya dikit sial teh polisi atuh hurung kene ngan saya digentit gitu tah kurang normal cek ini saya tah eta urang teh hayang lulus ieu mah supaya urang cepet ke Cisoka ieu lantaran dulur urang keur kritis urang dibel bae ieu mah demi kelancaran mere lain nyobok sama kos kitu mah sebab lengkap artian teh lengkap surat aya SIM aya motorna rapi dan lain sebagainya geus ieu tinggal ya silakan tapi tetep bae sen hurung ngan leutik ngentit tetep jangan hayang sogok ku urang nah nu narima nama haram nu mere naon teh eta usul fikih teh datang ka dinya kumaha tadi usul engke ieu mah keur carita bayangan bae lanang aya kos kitu ala kadar ta bayangan jadi engke kaluhur ge coba geus pajak ge aya anu halalan ala kadar eutik masyarakat itu nu narima tetep haram bae nah ieu keur carita bahwa nyana ngomong aing mah teh sieun saya 3 acan ka poe kiamat sanajan aing ngadaharan pajak bae teu aing mah teh sieun dah akhirat kiamat kumaha engke bae nah murtad teh sieun ka kiamat
pugu nu mantak urang penting tadarruge ka Gusti Allah cerik eta teh sieun jagangke geus badi kuburan urang ngabayang-bayang geus mangke kitu dihudangkeun baas dikubur kemudian ka masyar engke bakal aya timbangan urang ngabayang-bayang diri urang teh bakal seperti kitu be lamun kabeneran dosa urang anu loba leket ieu timbangan kabelah kenca meureun moal teu urang teh cek malaikat ieu mah neraka bagianana bayangkeun neraka teh seuneu boro-boro engke seuneu geus jutaan tahun kakarak urang di imah urang kapanasan bae ge aya kompor ngegedug-gedug urang geus lumpat kahuruan saeutik bae ge urang geus lumpat kakarak kena rokok seetik bagi orang geus lumpat iya orang ngeberanikeun diri terus maksiat ka Allah kemudian orang tengah bayangkeun neraka aya omong teh sia mah ka kiamat teh sia mah ka neraka murtad tak sing hade masyaallah karim ada anu adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bohong kata ke situ dah mana ada Allahu akbar dah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah nu maha agung bohong murtad ngadenge nu adzan bohong sia bohong murtad ngabohongkeun kana akbarna Allah Masya Allah mun kieu mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah woi gandeng henteu tahu teu murtad henteu ngan hampir-hampir geus dah atuh tah loba nu geus kitu mah loba dari ngarobrol buat nih kamu si budak adzan loba tuh mah kos gitu mah loba itu berarti kan lain sadarnya nak itu teh nu adzan teh ngabejaan itu waktu sholat sih ulah ngarobrol bae komo keur maksiat mah ulah ngomong atuh enak ngomong buat nih budak adzan asa dicili aing bae goblok jasa henteu teman teu murtad tapi lamun dia mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah bohong sia nah bohong karena ajakan sholat kata murtad Masya Allah jelema resep jasa ka kopi misalnya ya kopi woi Masya Allah kopi kapal meledug ya ceknya aku hobi-hobi karena kopi segelas kopi lebih bagus tibatan ilmu Masya Allah kisatun min hadzal kafi min hadzal gafi khairun minal ilmi ya segelas iya lebih bagus dibanding ilmu atuh murtad sapira kopi urusanana dah atuh sapira kopi jadi cai kieu ka ditu aya ilmu kan Masya Allah tapi murtadin loba jasa atawa nyana ngadoa Gusti abdi mah geus teu kuat jasa ieu boga panyakit Gusti dihitung-hitung geus tahunan Gusti lah daripada kieu mah abdi mah maningan paehan bae ku Gusti abdi mah paehan bae Gusti terserah Gusti tah mah abdi mah geus paeh mandek muslim tade kafir murtad eta ge frustasi keneh kos kitu masyaallah kuduna mai geus muriang gitu alhamdulillah ya dibere cocoba ku lain cocoba beureun keur naon kitu ngarebeakeun dosa alhamdulillah ya mudah-mudahan bae keur carita pendek umurna mudah-mudahan iman kabawa eta nu kuduna bahkan gitu ieu mah geus teu kuat-kuat ka penyakit cenah ngomong gitu Gusti abdi mah paehan bae terserah Gusti rek kafir rek Islam kuliah penting paeh geus teu kuat jasa murtad dari taken kudu maca 2 kalimat syahadat Masya Allah atawa jelas-jelas jelema agama lain Islam
kurang tadi kafirkeun anu geus jelas agamana kafir-kafirkeun kurang tadi kafirkeun eta murtad masyaallah atau ngomong kieu ya Allah ya Rabbi ieu terus-terusan Gusti ka abdi teh mere coba kamari usaha abdi beak abdi usaha Gusti Maha Uninga bagus bahasa kos kitu nama tapi kan rugi jeung modal-modalna beres tidinya abdi boga ruko kapan kahuruan Gusti ala aya ala kadar jang dahar didinya teh jeung jang menopang kahirupan rumah tangga kan kahuruan aju anak abdi panu kahiji maot aju nu bungsu paeh deui Gusti ieu seku terus-terusan ieu si Gusti. Nah iya mah mimiti usaha abdi rugi acak-acakan pope jeung modal-modalna boga ruko ala kadar warung-warungan kahuruan anak anu panggedena pae nu bungsu deui meujana pangherang mata abdi pangresep mata abdi Gusti pae deui pamajikan deui muriang ieu deuk dikumahakeun deui abdi Gusti ayo deuk naon deui Gusti ayo selanjutna deuk naon deui mun tadi teh ngomong kos kitu itu lah naona menghayu-hayu ke Allah. Eta kos kitu ulah, eta murtad eta bahasa kitu sarua jeung henteu narima kana takdir jeung nasib ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Atawa ya jelema saha-saha jelema nu asup Islam bakal dibere ye lamun ti Konghucu bakal dibere ye motor Scoopy lamun ti budak bakal dibere ye motorna motor nu gede teh naon ngaran-ngaranna nu gede dasar nu susah sih mah teu nyaho ese aing ngomongna ya lamun ieu dibere bakalna BMW tah ya lamun Kristen Katolik asup Islam na ieu bakal dibere mobilna mobil BMW deui lamun Yahudi ya asup Islam Yahudi asup Islam ieu dibere Lexus masyaallah atuh aya jelema ti budak asup Islam bere motor Scoopy bere sesuai jeung itu jelema sugih tah pokona nu asup Islam dibere aya kisah di Islam aing hayang teuing tadi dong kafir aju asup Islam meureun aing ge dibere murtad ngahayal kos kitu tolol teh budak mending kieu aturan mah mending padahal mah aing teu kafir ge atuh bere-bere gitu kan tantu masalah tah mah atuh tinggal menta bae heuy aing mah teu kafir ieu Islam asli atuh beres sih batak naon entah bedek dibere deuk teu kafir tapi lamun kieu mah aing hayang teuing baheula teh kafir teu aing menjadi Kristen mah kuari asup Islam teu meureun aing dibere mobil BMW murtad dari teh sebuah hayalan tapi ngamurtad gitu masyaallah karim laitani kuntu kafiran fa uslima fa utamalan duh hayang teuing gaula teh kafir haju asup Islam meureun aing ge dibere mobil ta eta kos kitu murtad adawa guru ngaji ngomong kieu ceng di durang teh aya agama hiji aya agama Buddha aya Hindu aya Konghucu aya Kristen aya Katolik aya Protestan aya Islam ngan eta mah Buddha Konghucu Hindu dihijikeun jadi hiji teh mah nah iya Protestan aya Kristen jadi hiji tah kemudian aya Islam nah jadi agama teh loba barang ditilik-tilik ceng gerage ku Aceh nya nah kadeulana bagusan kene Nasrani jeung Islam mah murtad ngomong kos itu murtad nah kadeulana ku urang barang dipandang bagusan kene agama Kristen jeung Islam murtad kos itu murtad eta geus ngabaguskeun kasalian agama Islam murtad namun kumaha ku lamun kiai
semua agama itu bagus. Mun datang kadinya murtad. Lamun kieu mah semua agama itu bagus bagi penganut-penganutnya henteu. Henteu teh makos kitu bagi penganut-penganutnya. Jadi ngaranna ditakwil. Lamun kieu mah seluruh agama itu bagus. Titik datang kadinya murtad. Ngabaguskeun agama di luar Islam murtad. Tapi lamun kieu mah seluruh agama itu bagus menurut penganut-penganutnya. Karena saya agama Islam, menurut saya agama yang paling bagus adalah Islam. Menurut Ahok, karena Ahok mah Kristen, dia mah Kristen yang bagus. Menurut Jokowi, remeng-remeng saya. Maksudnya nggak tahu dah. Tapi yang jelas dia juga Islam, sebab dia suka sholat duha. Wallahu alam zuhur mah. Itu. Nah, itu kan ngomong seluruh agama itu adalah bagus. Titik datang dia murtad, kudu maca 2 kalimat syahadat. Seluruh agama bagus menurut penganutnya masing-masing. Henteu. Ya Allah, nu mantak sing hade urang bahasa urang. Seperti Gus Nuril. Gus Nuril ngomong, seluruh agama itu bagus. Tidak ada yang tidak bagus, sebab ada yang mengikutinya. Menurut yang mengikutinya ya bagus. Tetep murtad teu naon. Nyana ngomong gitu di gereja emang murtad teu. Talingat kurang terperhatikan bahasana. Bahasana apa? Seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya. Jadi menurut pengikutnya ya bagus. Ya teu murtad teu. Bahasa setik melimit tetet. Nyana ngomong di gereja rame. Kos diekpos dan lain sebagainya. Urang ngadengena kudu nu asli, ulah ngadenge ti HP nu sapotong. Lamun urang ngadenge ti HP sapotong dipotong-potong, komo nu ekstrim. Ujung-ujungna kan ieu mah mengadu domba, nu asli coba. Emang kuat teu boga eta rekamannya teu boga sarua sebab beusi nyana bener murtad, deui towel ku kula mah. Sebab nyana adalah sarua jeung urang, pendakwah. Atuh lamun nyana salah kula mah wani, Gus Nuril sini. Ngan 4 mata. Sini, duduk situ. Jakarta ada cewek nggak sih? Ada apa sih ya? Iya, maksudnya kalau ada cewek yang cantik kita kawin lagi. Iya, dengan kesehatan naon sih? Entah, kesehatan gue itu waktu ngomong di gereja bahasanya ini. Kula mah sanggup dah. Tapi barang nggak denger rekaman nu asli. Emang kiai nggak denger rekaman? Naik bus jarah, aya nu boga rekaman eta. Jadi mah Gus Nuril ya. Digenyekeun ku kula di bus. Emang kieu sok nonton TV siapa sok ngacak goblok. Atuh aing ge neuleut aing ge jelema sarua. Digenyekeun ku kula. Aya nyana susut. Aya rekamanana. Digenyekeun ku asli tanu asli. Oh atuh henteu. Henteu murtad bahasana. Seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya. Jadi menurut pengikutnya ya bagus. Gus Nuril bari lalagaan. Henteu murtad teu naon. Namun kieu seluruh agama itu bagus. Titik. Sudah. Ya Rasulullah salamun alaikum